Audio Jungle. Willy Jomungi, balik deui sareng kami dina Mata Panas. Sareng Abdi Siti Sabrina. Sareng abdi Zak Ilham Fadila. Hayu urang mimiten ku informasi bungaran. Audio Jungle. Live itu nalika kacirikaan bus rombongan pelajar SMK tadi Mesra Depok sempat viral sebab salah sahiji siswa ngarekam detik-detik mencem kacirikaan anu kejadian nalika harita. Jilan merupakan salah sahiji pelajar anu selamat dina tragedi Sabtu 11 Mei 2024 penting di jalur TFR Subang, Jawa Barat. Rekaman eta dibagikeun ku Gilang dina live TikTokna di akun @miseng_. Tapi opina live Gilang sempat nyieun netizen heran sebab dina live Gilang anu awalna ngarekam momen di jero bus terus ujuk-ujuk tampilan pindah nalika Waktu harita bangetna geus minum lagu Sayang Palitis Berdarah, ajeuna oge nyarios jeung ajeuna kakara bae kecelakaan. Ninggaling rekaman video live TikTok anu dibagikan Gilang, netizen heran kumaha carana ajeuna bisa keluar tina bus Putra Fajar nalika kecelakaan. Netizen oge penasaran karena sebabna Gilang bisa aya di warung dina hitungan detik sanggeus kecelakaan. Gilang menjelaskan keayaanna harita ieu hanjeunna mulanya henteu sadar nalika bus anu ditumpakna tiba-tiba ngalencangan terus kaguling. Rupina harita Gilang kapeting ti kursi na ka arah pasir sareng warung di luar bus. Gilang mulanya linggi di kursi harapan nomor 2 digigihin supir. Diperkirakan nalika bus guguncang, Gilang kepenting nepi ka kaluar ngaliwatan jendela hareup bus anu geus pupus. Waktu harita Gilang anu kapeting keluar bus, langsung ngabatkeun diri ka warung dekat ke TKP. Dina momen eta Gilang anu masih kena nyakel telepon gegarna langsung mereman live TikTokna. Berikut eta cuplikan dari si Gilang. Allahu Akbar. Kapan? Allahu Akbar. Guys, bis aing kecelakaan. Allahu Akbar, aing selamat tapi ya Allah, alhamdulillah. Bus aing ya Allah, aing selamat, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Sebentar guys, aing masih dekat tadi sana ya. Jadi sebenarnya anu kami laksanakan teh hasil keputusan antara kolot murid sareng guru. Ieu memang rutin diadakan setiap tahun di luar kota, tanapi di dia lamun orang ngalaksanakan di luar kota, orang ningali nah eta geus luyu sareng dinas pendidikan. Sabab memang kudu aya kasepakatan kolot murid. Urang bakal langsung nyambung ke wartawan Seladi Febriani pikeun wawancara korban Gilang di Depok, Jawa Barat. Kuring di Imah Gilang salah seorang anu salamet dina kecelakaan bus SMK tadi Mesra. Dilujengungnya anak Gilang. Kumaha kaayaan fisik saparantos musibah anu karandapan sareng ngarancangan. Alhamdulillah saha wae. Sareng abdi masih sok berat. Alus, nah anjeun tiasa nyarioskeun ka kami kronologi naon anu anjeun tinggali? Anu abdi alaman kahiji bus jalana gancang pisan sareng nalika ngalewetan turunan busna goyang terus sopira ngawartosan yen remna geus blong entosa lami teh harita bus nabrak mobil terus ngebanting setir kaguling narep kadua kali waktu harita abdi keur live IG Instagram sering abdi henteu terangin tahal terus kejadian.
abdi teh sok ujuk-ujuk dapat kabar anak abdi teh kecelakaan, bisa terguling-guling, remnya blong, astagfirullah. Nuhun Kang, hatur nuhun karena wawancarana. Ananda Gilang, mugia sing ganteng cager. Nuhun pemirsa, eta sadayana abdi tiasa nyarios, kuring balik deui ka studio. Saya hatur nuhun Sela Febriani karena laporanna. Saya pemirsa eta we hotness dina dinten ieu. Kami pamit undur diri. Hatur nuhun. Audio Jungle.